nami Abi Nur Astikati kelas 17. Abdi di dieu bade macakeun biantara anu judulna ngajaga kabersihan lingkungan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinareng syukur kasanggakeun ka Gusti anu Maha Suci dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap shalawat miwah salam salawasna kasanggakeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasanggakeun ka para sahabatna, ka kulawargina, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Bapak Ibu anu dipika hormat sareng rerencangan anu dipika cinta. Simkuring bade ngahaturkeun nuhun ka para Bapak Ibu anu tos dongkap dina acara ieu. Simkuring di dieu bade macakeun biantara anu judulna ngajaga kabersihan lingkungan. Hadirin anu dipika hormat, naon sih anu dimaksud jeung ngajaga kabersihan lingkungan teh? Ngajaga kabersihan teh nyaeta urang salaku manusa kudu pinter-pinter ngajaga kabersihan kusabab kabersihan teh sabagian tinu iman. Contohna urang miceun sampah kana tempat sampah kusabab lamun urang miceun sampah di mana wae bisa ngakibatkeun banjir, longsor, jeung sajabana. Selain sampah, urang ge tong ngababat tangkal sembarangan. Ngababat tangkal sembarangan bisa ngakibatkeun tangkal jadi gundul. Rupina sakitu anu kapihatur, hapunten bila aya basa anu teu meureunah, semoga aya manfaatna kanggo urang sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.